biasa duit teu boga, jaba kontrakan nunggak 3 bulaneun. Pusing kanu sirah teh, ya Allah, meni kumaha asa kumaha nya. Mak, urang hayang duit, Mak. Duit pake naon, Neng? Make ngawipi di Emang Ewok, Mak. Boroni pake meuli wifi, Neng, duit oge teu boga. Bapak sia keur di lockdown teh jalana. Keur kontrakan nunggak 3 bulaneun. Lamun teu ngawek-wek tuh nu boga kontrakan. Alah, Mama itu Mak, Cimeri datang. Mana? Waduh, ini lampir ayo geura urang nganti. A few moments later. Buka pantai ya, uli nyara rumput wae na ditagi nyara rumput wae. Cimeri aya naon, Ceu? Ceu kadu cari gula. Di kumaha bayar kontrakan teh geus nunggak 3 bulan. Da kumaha atuh, da can boga duit, salagi ge teu balik-balik. Ka mana salakina? Keur digawe teu bisa balik, da di lockdown di kotana. Hayu, Mak, ieu urang hayang duit. Ieu budak ngomong deui bejaan teu boga duit teh para rusing. Terus kumaha ye rek bayarna iraha? Hal meureun da duitna ge can aya. Yang geus misalkan teu bayar mah kaluar teh mah ieu. Bere waktu atuh Ceu tibang kontrakan bodol wae. Sia lalawara wae ngomong teh. Yang geus atuh Ceu, bere waktu seminggu deui mah. Cuma geulis da. Neng Imas, ka di heula coba. Non deui sih, Mak. Heula Neng sakedeung. Kela tuh, Mak, ieu da keur nyetik tak. Dibere duit genteu. Ai sia, duit di diremos sungkutna ku aing. Dih, tingeling boga emak galak pisan. Nyalain galak, ai boga duit mah geus beres ya teh.